celiges bisa dijaga, irung bisa, sungut bisa, kuari kecenderungan anak ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun. Lantaran kabeh hahalang nangis disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara, lain lagam. Tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bung ingkah urang dina Al-Qur'an teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ngeunaheun komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus ngeunaheun jas. Komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta, ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud, ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta, ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah. Terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kok di dinyalah bakal nyambung ruhani urang. Ngan